Sampurasun sadayana kumaha daramang tepangkeun nami abdi Mariam Sufanska. Abdi di dieu bade ngalanjutkeun carita Nyi Roro Kidul bagian ka-5. Hayu urang dangukeun carita lengkapna tangtuna dina hiji 05 FM Imah Podcast Bandung. Saban ngalakukan leuweung, anjeunna ngarep-ngarep ajal datang, dipacok oray atawa dihakan sato galak. Tapi sakitu mindeng pasarandeg. Boro-boro aya nu daek ngahakan, sakur safotoan di eta leuweung kalah paheula-heula nyalingkir. Teu daek deukeut-deukeut acan. Duka pedah henteu tegaeun nempo waruga nu sakitu rusakna duka henteu kuat ngambil bauna. Lami-lami Dewi Srangenge teh jog-anjog ka sisi basisir kidul. Lampahanna kandeg dirinya kapegat laut plak-plak sakumpung darat. Kumargi ngaraos ka cida dirinya. Amana nya aya nguruskeun buku amana liran hendakeun tangkal-tangkal sakamana niat ngarileungkeun ka cape. Dewi Srangenge nang hunjar dina kikisik bari nyarande kana tangkal kalapa. Netep antep ka tengah laut. Sakedapan lali anak kasedih manahna. Angin laut liatnu musapan salirana. Lami-lami ngaraos tindih anu kacida. Heuk bae kulon dadinya putra master. Sabab Dewi Srangenge keluar anjeunna nukeun anu luar biasa antenan sakertas anu ingat kejadian. Dina eta antenan anjeunna ditekan ku hiji aki-aki. Eta aki-aki menunduk menjelaskeun sadaya badan. Pada pangarepna rasakeun keasinan, rasakeun sakandih lan dikadeunan. Eta aki-aki pok sasaluran kieu cenah. Deuk teuing kuncu abdi anu ngabalis kedah ngalana urip sangsara. Deuna mah gara-gara henteu dirasihan dina cai laut ka sabarang badanna. Garis balik deui balik ka sabantara sabaraha bangsa surang ulah pangalenna ari tibata aya sakuliah ngajak hati anu eta cai. Ini saudara kurang mungkin aya sasaha ulah aya laut nu kacida legana. Ombakna siga nu ngagupayan sangkan anjeunna enggal-enggal sirang. Anu bieu teh impian irapat atau larian, orientas manah Dewi Srangenge. Tapi akhirna mah Dewi Srangenge henteu seueur deui anu diengutan ku tina parantos pasrah tea kana kadarna. Gebrus bae ka laut ibah ku pagayan. Cai laut asin teh karaosna asa seger. Manehna unggal anjeunna ngusap ralai urut borok rejeun bisul